kahereyan mata jeung ceuli geus teu dijaragaan sol Allah maha kawasa Allah biidni rabbi aya jelema nu bertahan hampangeun ku kawasa Allah, hampangeun ku irodat Allah, hampangeun ku kekuatan Allah, hampangeun ku daya Allah sakan masalah nyanggakeun sadaya-daya mah dibane kula-kula ih teu hayang ieu cacak-cacak nu dijagaan ku Gusti Allah deuk kumahaeun kuat lamun di Pandeglang nu dijagaan ku Gusti Allah ajur sa Pandeglang Serang nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Serang Tangerang mun nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Tangerang Jakarta mun nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Jakarta ngan aya kene nu ku Gusti Allah dijagaan nu hampangeun mamawa keapikan kawaroan teu kudu nyaritakeun di kitab teu geus kitu bae ku Gusti Allah jauharna zatna diciptakeun sakumaha Allah nyiptakeun Abu Yazid al-Bistami embungeun ti jero beuteung keneh sakumaha Allah nyiptakeun Kangjeng Nabi Musa embungeun barang dahar sakumaha Allah nyiptakeun jugjudan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babarieun Gusti Allah masyaallah karim. Jadi ulah khawatir emang nang Allah kabeh ngan urang ulah cicing terus berjuang mah ngomong haram terus bae nu haram mah didegekeun jeung teu didegekeun lain urusan urang mata kiai teh ya selip saeutik dina nafsuna kumaha nafsuna asal teu ngaji bae kanyana bendu urusan ngaji teu ngaji mah teh ulah dipake ke bendu nafsu di dinya mah urang mau nyaritakeun kiai anu oh alhamdulillah kiai anu oh alhamdulillah itu negara si eta salat keneh alhamdulillah teu kudu ngaji ka urang asal salat keneh wauheun berarti ka Allah henteu kudu salat ge cilok ngaji ka aing teu ngamurid ka aing teu nyahoeun aing mama meureunanan pugu aing geus angkat buya teh teh nafsu takos kitu teh nafsu geus temputannya teh geus henteu sinergis henteu harmonis antara kiai murid si itu ngaji ka anu henteu ngaji ka aing celok nanya nyana mung kapanggih dina ondangan dina naon mung kapanggih mung aing mah kiai eta bungana teu beres perbedaan puasa bae jadi teu ngomong ge atah amat sih sarua deuk ka Allah perbedaan soal puasa beda sapoe kok hayu teu nanya sih mongan nya mah makena nu kos kira teh bae tayang aing mah tayang wau nafsu ai deuk ibadah ka Allah mah tuh oh nya make anggeran oh urang anggeran ieu atuh masalah aja sarua deuk ka Allah atuh adapun ke urusan nu narima jeung teu narima nama Gusti Allah kunaon hayu teu nanya malah diomongan ulah sok kaji kadinya beda puasana lebaranna beda teu aya aing mah ye teu nurut cenah mah ka pamarentah ye mendingan ti urang pamarentah ngagejebur sia ye pemerintah artinya ulah dijadikan permasalahan atau hayu bae jadi ka Allah gimana jitu wau nafsu teh geus kitu ngaranna di dieu lah loba keselipan para kiai aya nu deuk lebaran dikunci kapan masjidna ina naonan ngunci masjid cenah salah ya Allah ya Rabbi nyana geus jelas bener apa henteu sih atuh deuk sarua deuk ka Allah mangga Allahu akbar sarua perbedaan atuh mangga tah baja keyakinan pek bae mantak istimewa jasa pemerintah mah menghargai Naksabandi padahal bejanan 3 poe oh masalah geus jasa sarua ka Allah kunaon atuh aya di urang ribut iyalah permasalahan nafsu hayang dituturkeun eta lah nafsu ja urang mah ulah hayang dituturkeun ngaji sampaikeun urusan hayang dituturkeun nafsu ulah hayang dituturkeun asa ngadenge salat eta salat puasa geus alhamdulillah pandakwah teh titah nyahoeun ka Allah kuna salat kuna puasa adapun nyana ngaji ka urang henteu lain urusan di papan teu bongan teu ngaji ka aing emang kurang mah teu celok mare berkat pan ka aing urusanna teu apa beulit ti berkat mah dawan Gusti Allah wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi'izni rabbi ari taneuh anu bagus mah anu gembur mah anu subur taneuna ketika diturunan hujan teh yakhruju nabatuhu kalaluar jajadian-jajadianana eta kalaluar jajadian teh lain sakaluar na horeng biizni rabbi kalawan izin pangeran masya Allah brug hujan tiis karasana ka urang
urang isuk-isuk anyep luar biasa cai sing kerelek dina paranti lempang cai kokorolokan dan lain sebagainya di sawah kadele ku urang cai tapi galenganana kadele herang caina urang kadinya di dalam tiis-tiris bang urang sekorodong baheula mapan ka sawah teh kieu bari dikadiakeun mawa teger di dinya teh kanyahuan kunyanya samping dikatak-takeun baju dipake ka dieu teger di bawah horeng teu make calana eta baheula kos karar itu tinggal urang sawe ai awewe anu deui sararawah teh hei-heian sugantenan enak belut mana eta tewak belut da nama ka dieu mana belut eta ngagantung kan jaheuh lakon baheula kos kitu eta potret baheula masyaallah karim eta ku bunga-bunga cai hujan teh rahmat datang ka teu make calan dongengna loba jasa ibuna jeung bapana anak kabeh dibawa ka sawah yeuh terus di sawah lulumpatan budakna ju hayang ngising ban budak di sawah teh bek bebejapan mindungna di tengah sawah bapana jauh ngising di calana loba budak baheula mah nu ngising di calana di sawah emang lain kumaha lakona masyaallah eta indahna cai rahmat terus jararadi urang ka huma kadinya ya Allah ya Rabbi di huma ge jararadi segala rupa nu dipelak teh urang ka kebon ja baheula mah aya kebon eta di kebon teh jararadi geus masueg jadi badur jadi di sisi tangkal cente jadi kagadung-gadung jadi segala rupa anu ngeuna jeung tulngeuna ge kabeh jararadi bareng di deuleu belah ditup kacipet loba jasa budak kalimat nyawan kakak cipet di deuleu urang tun ka ranca pondok aya di ranca pondok di dinya teh ya Allah ya Rabbi di dinya teh loba jasa nu para ranjang teh katipuk urang teh nyawan ka katipuk daun cenah katu eta makanan khas pasar Kemis ngeunah jasa isuk-isuk urang ngadeukeun sakola jundeuleu bebanjiran di pondok di dinya teh loba katipuk dicokotan kieu can ngadaharna naon di imahna didahar ku urang masalah ngeunah jasa baheula mah sugan nyeri beuteung teh tiis-tiis gadahar kos kitu masalah jasa irahmat luar biasa ya Allah ya Rabbi balik sekolah terus mapayeula urang teh tah di pagar-pagar di dinya teh loba kingkip di alan kikip kurang teh diasup-asupkeun ku urang ka dieu ka kitu kantong bu ambal aya kingkip belah dituna ya rukem-rukem di alan sarua bae aduh loba jasa pas deuk datang ka imam masyaallah jak kedek berangkat sakola mah encan araraya barang balik sakola jam 10 setengah 11 ya Allah cecen det ararasa ieu kumaha atuh ya Allah ya Rabbi Gusti kabeh jararadi geus kacipet geus cecenet geus cente geus bangsa segala rupa ya Allah pohara ta eta teh rahmat tuh kos kitu jararadi jata tadi gecek malaikat di mana abdi kudu nurunkeun di dinya nek dijadikeun rahmat jararadi waduh pare gori jararadi teu kudu di pupuk-pupuk cara kuari di deuleu ku patani bari ngarokol lisong fut di deuleu dihandap ya Allah lauk cek kecepeng geus puguh lauk betik mah jeung betok endet segala rupa lele leutik embal aya di juru-juru sawah teh geus teu kudu make naon nyokot bae sair sakumaha nu bapa kolotna dicokot baheula haju datang ka imah dikeretan teu kudu dikeretan ku indungna pek kumbak gua taina ge digoreng tanyakeun ka kolot baheula emang aya anu micenan taina aja eueuh barang di dahar teh hulu dah heula ngagecrot amis taina tadi dibiceran baheula emang anu dibiceran henteu hei kuara teu kebal loba nu lulumpel hibran usimna eta teh usim simet
mulai orang nyokot pangitik di kakolot orang kabege lapor kakolot ka dia coba lah mais manggang morogo poos mais manggang morogo poos potong poos tah kudu kumaha tuh hasil hayang mais hayang morogo hayang ngarogo mais be mais potong pelebah mais hayang ngarogo potong pelebah ngarogo nun teu lapor heula ka emak urang ka indungan ka bapak urang atuh poos teu menang-menang baheula masa dikitukeun trak menangan boh diasikeun kana botol eta potret-potret baheula di zaman-zaman Bung Karno masyaallah masa-masa indah masa jelema jalalujur jeung adil masa-masa wanon gitu ngaranna kitu lalai keluar pas tepat waktuna asal maghrib keluar diojok-ojok ku budak teh keluar memeh maghrib asup deui lalai baheula mah nurut asup deh cak lalai ngeganggu gua belum maghrib lo asup deh lalai jujur baheula lu mantak cek abah almarhum coba deulean ci coba lalai geus aya keluar tancan di deuleu geus bah maghrib geus yakin biasa asal lalai keluar maghrib hiji mangsa mah di deuleu kukula teh geus kaluar teh lalai geus bah di deuleu ih gak kurang 10 menit mah lalai geus kaluar geus bah orang santri tas ngojok-ngojok santri teu beres mah di baheula tah miheulaan bae cak abah teh ulah sok diojok-ojok eta karunya sia ulah eta asal diojok asup deui tapi lalai eta lalai baheula bae nurut coba anak urang kuari maghrib di mana-mana eleh ku lalai boloon eta anak urang kuari ya Allah ya Rabbi zaman indah jasa nu kamari ngeunah jasa simet digoreng ngeunah lele digoreng seungit betok digoreng seungit kuari mah ngomong butut teh macan ayana eta doang beungeut sia atuh heuh tapi ngeunah aju petingna lantaran patani mah terus mirunan masyaallah ngepul galuhur jaya tiris pat baheula di daerah Pasar Kemis mah sarua jeung di Lembang Bandung baheula mah weh indah jasa maghrib teh siduru urang di dinya jam 7 jam 8 aju lantaran dirinya siduru maksudna mah supaya haneut belah dituna aya huma aya dangder cacawenea dikorek di jero nu boga nama teu nyahoeun eta zaman potret baheula ya Allah ya Rabbi kajahoan kuno bogana saya nu ngaledang dari ya manganu cenah atuh lain dicokotan ulah di kieu cabut tabak jeung mamang ge moal nanaon jujur jasa cabut bae cabut cek anu dicokotan kitu jeung mamang ge teu nanaon atuh supaya ge paling cenah beak 10 tangkala supaya 10 eta ngeunaheun kana hate kan ngeunaheun coba kuari hei cari cokotan kapulisikeun sia ku aing urusan dangder beak ke hiji pan eta zaman teu beres eta kuari baheula mah masyaallah karim teu kebal usim cabe pada dia nomor pang bagus cabe sa Indonesia cabe Cilongok ye sia masuk teu percaya bae tanyakeun ka urang dieu aduh aing mah bangun ngalelewe ka aing sia ya Allah patani di Cilongok teh kapan musim cabe manu bagus teh dijual eta anu kameron ditumpukeun kapan didinya anu lakuna dijual nu teu lakuna dibikeun ka tatangga nu teu boga cabe dibikeunan ka santri wow santri luar biasa usim cabe mah weh santri teh meuleum cabe coel cabe kemudian atuh sambal cabe nyayur cabe kabeh ngising di sawah ambualaya kabeh ngabeten kabeh kuna teh nyeri bujur carita potret baheula ya Allah ya Rabbi indah jasa teu kebal usim jagong ya Allah ya Rabbi ngala jagong ditumbuk dijual nu bagusna anu bangsa ompong-ompong jagong saeutik teh kapan teman teu laku ditumpukeun di dinya dibikeun ka tatangga zaman balalager baheula mah tatangga lamun musim jagong kabeh ngarasaan bagian anu teu benerna dibikeun ka santri tetep santri kabagian bae anu bangsa sajagong dengan A5 gele 5 siki atau tetep santri mah wow mantap Pak dikereutan kunyanya dicacak di sayur
Atuh santri emang kumaha gitu boro-boro jagongnya nama tangkal kalapa dicacak di sayur santai ikir carita potret baheula rahmat Allah karasa jasa ku kabehan ya Allah ya Rabbi urang lamun melak tangkal cau hiji berang menang saminggu kunaon jara radi eta anak-anakna kuari mah hese hayang anakan ge aduh dapuran itu ya Allah ya Rabbi kemudian tanggal awit di itu sadapur tidur sabatur urang hayang sabatang bae mah ya Bang kula butuh awi ngalah sahayang nasia sadaek nasia nu belah mana bae tuh nu kus karolot bari tuduhkeun nya tuh nu belah ditu geus karolot mah los alah sadaek nasia da kumaha coba kuari coba kenal aja ngalawi polisi sia zaman polisi kuari baheula mah ya Allah ya Rabbi ceng siapa cenah bebejana sabatang pan 5 kurang 5-nya ayo geus tuh basi kurang ngalah deui sia tuh tiis kana hate tiis ngina Masya Allah ceng sia ngalawi ceng sia bebejana 5 10 mah geus 10 cukup aja aya anak abah ka mana eta milu jeung kula anak milu nu mana itu anak Mang nu awewe milu teh awi na di bawah anakna milu masalah itu baheula mah geus kitu neng sia kunaon milu nyana mawan awi karunya jasa teu kabawaeun ku kula dibantuan eta nu awewe ge milu bantuan sia mah bogoh meureun kitulah aduh ya cerita bobogohan ge di tangkal awi baheula waduh potret baheula tah ieu rahmat Masya Allah karim ginaheun tarariis neuk barang dahar hui loba kemudian atuh hibutun aya kemudian atuh naon karang dangder aya ih kasuag-suag ngeunah baheula balang mah baru imal nyaweun suag bisa-bisa ngadahar badur mabok sia nah iya naon ieu maksudna ieu iyalah wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbi taneuh anu subur mah nu diturunan hujan ku Gusti Allah merupakan hujan rahmat nu dibawa ku malaikat yakhruju nabatuhu kala luar jajadian bi'izni rabbi kalawan izin pangeran Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ya Rabbi kan ginahan subur lah eta keur carita palawijo nah kuari tangkal buah baik nu dipelak baik anu henteu atawa jajadian bola deh kuari mulai kembangan ku ayana hujan tadi sanggesa kembangan tekebal langsung pentilan terus karolot kadeule aya nu koneng di luhur sakampung ngadagoan ragagna eta buah potret baheula sakampung kararieu bae ngadagoan angin wer patek rok buah jeung buah lantaran patek ragagna hiji nu perebutna aya 100-an mebreg buah anu diperebutkeun mah buah daging tapi hulu bara rentus indah jasa geus teh jahoeun budak kuari mah kos kitu teh teh jahoeun di ditu perebut buah daging di ditu perebut buah kaweni di dieu perebut buah golek di dieu perebut asal aya angin bae ge sakitu dihareupeun imah pelakjana diperebutkeun masalah indah jasa baheula mah nu bogana mah teu kabagian melak buah golek di hareupeun imah angin gede pan bola deh buah golek mah war perebut jadinya tinggal nu bogana bae kieu bae sugan marah henteu geus beres angin menang teu sia coba eta tuh menang cenah kula mah elehan ke tungguan ku mamang dipangajulkeun endeu kumaha ku indah teuing kuari dengan sia terus ka dieu mulung buah sia mulung buah melak aing edet sia kapolisikeun sakuy jauh jasa nu mata hirup anu rada belah ditu indah jasa geus pokona hirup nu belah ditu indah jasa nu hirup da kuari geus teh nyaho kaindahan
geus teh Jawa kaindahan nu ku ari mah masyaallah. Ho, belah bari itu kebon tuh. Boh, tuh di deket imah kula kalau badi eta kebon. Wow, tangkal buah segala aya buah daging, aya buah kaweni, aya buah limus, aya buah nu ngeunah mah eueuh dinya mah tah. Bangsa buah nu kara itu dulu. Anu lamun urang ngadahar teh mun ngadahar di dieu cenang. Buah limus. Ajeuna mah urang dicarekan bae ku tahu ya ngadahar buah limus nu kitu di dahar cenang pan di dieu. Tapi tetep baik indah baik kan baheula mah masyaallah karim berbut datang ka imahna masing-masing cak indungna sia bau tai amat sih ye jatuh ngising eta sia ada dabu di mana gorenganan perbut buah dihandap tai santri aduh geus pokona indah jasa zaman eta mah ngeunah jasa neule potret-potret ka tukang indah napar eueuh bendu eueuh bendu eueuh babarengan buah nu saha teh buah nu bareng bae geus kabeh sumur hiji ku kabehan geus ya Allah ya Rabbi ilah masa-masa jujur masa adil terasa lamun aya usim cabai kabehan ngadahar usim jagong kabehan ngadahar usim kacang kabehan ngadahar sanajan anu dipikeunnan ka tatangga mah anu kences tapi tetap kabagian kan kuari boro-boro nu kences malah mah cangkangna dikahareupeun imah sia ka cangkangna atuh cangkangna ge neuleuh-neuleuh sia kadaan kuna ngadahar padahal teh kudu bener ngomong kudu bener tungtungna mapan ka Sukabumi telu indah jasa nah eta keur carita hujan diturunkeun ka taneuh anu subur efekna sagala rupa jararadi geus pugu nu dipelak nu dibelak berbagai jukut jararadi tatangkalan jadi kembangan jadi buahan dinikmati ku kabehan ilah gambaran jelema mukmin masyaallah. Ketika Allah dek ciptakeun manusia di jero hatena iman lain sakadar iman tapi dek dikembangkeun ta eta jelema mukmin anu hatena mulus bagaikan taneuh anu subur hujan teh hujan anu bakal nyemprotkeun kana taneuh subur anu bakal jadi ieu adalah wahyu Allah Al-Qur'anul Karim. Ketika Al-Quran disorotkeun sot uhiji kiai anu ikhlas eta hujan ngaranna Al-Quran wahyu Allah disarupakeun kana hujan lantaran osok nyuburkeun disorotkeun kana hate jelema mukmin bray jararadi di jero hate teh mengembang di jero hati kesuburan-kesuburan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dihujankeun melalui malaikat hujan wahyu ka jero hati teh mulai kuali berkembang wudu salat puasa zakat haji sodako jariyah dan lain sebagainya ialah hujan wahyu anu asup ka jero hate kuari ngembang nu tatadina teu wudu kuari wudu nu tatadina teu salat kuari salat nu tatadina Ramadan bung puasa jadi puasa nu tatadina teu daek bunga haji jadi haji nu tatadina teu daek sodako nu tatadina teu daek jariyah suburlah wahyu nyorot ke jero hate nulir teu beda jeung hujan nu dihujankeun kana taneuh anu subur ieu ge sarua bae jaradi kuari bisa diperbutkeun ku jelema masyaallah sakumaha tangkal buah hayang nu ngora aya hayang nu mengkel aya hayang nu asak aya nu buruk ge aya sarua diperebutkan ku jelema sorotan anak ieu wahyu teh nu butuh wudu nu butuh salat nu butuh puasa nu butuh berbagai-bagai nah diperebutkan ku jelema kos kitulah wal balalut thayyibu nabatu yakhruju nabatu biizni rabbi masyaallah nu mantak beda jeung kafir ai kafir mah dibahasakeunana ku Gusti Allah
walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Ari taneuh anu teuas, ari taneuh anu sempit, ari taneuh anu teh subur, didinya pinuh ku babatuan-babatuan, pinuh ku kitu. Naon gara-garana anu bangsa teu ngajadikeun kana jajadian-jajadian, pinuh ku batu-batu, pinuh ku seplit, pinuh ku segala rupa anu bakal nanduskeun na ieu mah taneuh sanajan dihujanan la yakhruju nabatuhu, teu daekeun kaluarkeun kana jajadian. Hujan mah hujan tapi teu daekeun kaluar jajadian illa nakida, kecuali hese anu luar biasa. Nah ieu taneuh subur pinuh ku batu, hujan turun teu daek jararadi. Kitulah gambaran jelema kafir. Hatena lir teu beda jeung taneuh anu liat, taneuh anu teuas disorot ku wahyu Allah, geus puguh wahyu nyorot ka jana ngabalir bae. Kurang kumaha pinterna Abu Jahal lantaran taneuhna taneuh batu, langsung tina baham Kangjeng, tina lisan Kangjeng ngabalir. Kurang kumaha Abu Lahab je pinter jasa tateh, tokoh Mekah anu lain lalagaan Abu Lahab datang ke aya dina Al-Qur'an. Tabbat yada Abi Lahabil wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Eta saya naron za lahab wa imratuhu hammalatal hatab fi jidiha ablum. Eta teh Wahab, Masya Allah lain lalagaan. Kurang kumaha wahyu-wahyu nyorot mantul teu daekeun bae. Tah Abi Lahab, Abu Jahal, Abi Lahab, Sufyan dan lain sebagainya. Eta taneuhna diciptakeun ku Gusti Allah liat pinuh ku batu. Sorot-sorot teu daekeun kuari urang mah kuari alhamdulillah ibarat taneuh mah meureun urang mah taneuh subur. Ulah ka amin baheubah henteu. Tapi urang mah mudah-mudahan alhamdulillahirabbil alamin keur dihujanan. Tapi tatangga urang di lembur, tatangga urang di boluluhur urang ditu geus nyahoan, tapi tetep bae teu daekeun geus puguh nu kalalapir mah di saantero urang lain teu nyahoannya lantaran taneuhna batu teu bisa jararadina naon. Urang mah alhamdulillah barang dihujanan ku Al-Qur'an cep ka jero jararadi, ternyata orang nu jararina bensin malulu tangkal cucuk jadi di dieu. Aya bangsa bubuahan mah teu daek jararadi heran. Nu jadi mah imah yang bangsa kitu bae cucuk-cucuk erbis bae. Geus datang ka imahna bendu nu aya. Eta geus sarua. Aya bae nu beukieun mah embe mah deutep beukieun. Geus jana atuh menyatu jeung embe. Cak embe teh pantas ngaji sih aju ngomong aing di jerona ya jukutan. Loba omong, geus milik kula tuh cak embe teh. Jadi nyana tas ngaji ge tetep lain jeung musola menyatuna jeung embe. Tuh kumaha nu jadina di jero hate urang bae hujan jadi hujan ngahujanan taneuh subur taneuhna geus bapare jadi atuh dangdeur jadi hui jadi geus puguh bubuahan jadi horenganan tangkal bujang kaget ge anu katoel aja cucuk kan cucuk kali age jadi dan lain-lain sebagainya jararadi geus puguh jukut-jukut bajaradi nu sok dijieun samak teh jukut taun karang-karangna walingi ge jararadi. Nah ieu nu di jero hate urang nu jadina sorotan-sorotan teh apakah anu bermanfaat apa henteu kurang tinggal introspeksi bae ku urang. Lamun cucuk pacul cucuk pacul cabutan ku urang jukut cabutan ku urang sing hade bae pare nu kacabut jukut diantep sing hade. Ya Allah ya Rabb, lamun urang ngembalikan ka maha kakawasaan Gusti Allah, Allah nyaritakeun hujan jeung taneuh anu subur. Ketika dihujanan teh jararadi kamangpaatanana karasa baik ku nu bogana atawa ku batur kitu keneh hate-hate jelema mukmin. Ketika dihujanan wahyu Al-Qur'anul Karim jararadi engke bisa dinikmati baik ku nyana atawa ku batur nikmat jasa horeng kabeh ge biizni rabbi. Urang nu mantak aya di dieu ge keur dihujanan ku ayat wal baladut thayyib ieu teh aya izin Allah.
lamun teu aya izin Allah masa gagahna urang sahebat ta urang saboga mobil urang saboga ongkos urang tetep bae teu daekeun ka dieu eueuh izin ti Allah urang nu mantak aya di dieu aya izin Allah deuk naraon cenah ieu ka dieu deuk ngaji lain deuk naon deuk deuleu pondok nu kamari kahuruan teh sia juga sia aing kan ngaji lain aing deuk deuleu itu we cenah bangunan aya nu nanya ka kula kieu deuk bangun deui itu kumaha aing bae henteu maksudna deuk dibangun teh henteu atuh saya emang deuk nyumbang teh henteu atuh nu nanya-nanya teh nyumbang henteu naon henteu nanya bari ribet kasih badalekeun bae atuh henteu cara tuh kula hayang nyaho bae engke maksudna lamun kiai neuk ngabangun deui kulakan di lembur deuk maksudna donatur ijang pondok Cilongok aju engke kieu maksudna kiai lamun meunang 100.000 50 jang kula pangkorak ya iya bangsatna ieu mentak aing mung loba omong ge eta kos kitu ieu cenah kiai ngabantuan kula bae tangkorak sia meureunana ieu jahanam ieu ya alhamdulillah penjaga kejadian masalah bea kabeh lurah hadir camat malam eta ge hadir isukna bupati ge hadir alhamdulillah kepedulian hadirna doang alhamdulillahirabbil ulah kaseri mah keur hadirna ge geus alhamdulillahirabbil alamin berarti kan nyana nyahong tuh geus jadi ku hadirna ge nyana nyaho berarti tuh geus hadir adapun ka dituna ulah loba tanya sebab saya mah nanya doang kan gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah horeng geus aya izin Allah lamun ieu dik dijadikeun jelema subur biizni rabbi Allah lah anu ngurus ieu dik dijadikeun setengah subur biizni rabbi Allah lah nu ngurus ieu mah dek dijieunkeun nu bantak biizni rabbi Allah nu ngurus emang sakitu izin Allah lamun urang ningali ka zaman baheula istimewa jasa ai diurus ku Gusti Allah mah dek disuburkeun contoh Kangjeng Nabi Musa alaihis zaman Raja Fir'aun anu dahsyat luar biasa kasienan ku informasi tukang sihir tina impian Raja Fir'aun ku kasieunana bakal aya nu ngagantian kerajaan tahtana maka teu meunang aya budak lalaki termasuk orok bolo kunaon atuh Kangjeng Nabi Musa ka kawasan Allah lahir di saat rait seperti itu lahirlah Kangjeng Nabi Musa kasienan indungna besi terbunuh sebab lain puluh lain ratus ribu di Mesir anu dibunuh Israel anu dibunuh ka kawasaan Fir'aun teh Jazirah eta baheula bunuh bae geus pokona daripada nyana ngegele aing tapi maha kawasa Allah lahirlah Kangjeng Nabi Musa ku kasieunana indungna secara manusiawi diasupkeunlah ka jero peti terus dibungkus rapi nyanggakeun Gusti sadaya-daya abdi ti Gusti anak abdi ge nu Gusti cenah deuk disalametkeun nu Gusti cenah deuk dibunuh ku batur ku Firaun nu Gusti abdi mah geus leupas tanggung jawab abdi kasieunan Gusti mangga nu Gusti dipasrahkeun ka Gusti lot ka laut kunaon atuh mengkol ke tempat mandi tuan raja coba bayangkeun tak kotak urang cek Siti Asia itu naon angkat dayang angkat bawa ke istana bawa begitu coba buka begitu dibuka blak orok lalaki maha kawasa Allah col Firaun iya moal salah nu bakal ngagantian aing iya bolo keheula ka cek pamajikanana kan orok-orok nu di negara urang nu kudu dibunuh pan ieu macan kanyawan orok ni mana jehe urang kan teu boga anak saha nu nyaho
ieu teh ngajadikeun berkah kana kahirupan urang. Ulah dibunuh lamun di negara urang kekawasan kakak bunuh sama kabeh, tapi ieu mah teu nyaho ti mamanana meureun ieu nu bakal ngalawan orok anu bakal ngagantian kakak ieu oge nya maha kawasa teu dibereheun tapi Firaun dibereheun bener-bener muasalah anu bakal ngabantuan karena kerajaan kakak kebersinambungan kakak nya atau antep gede ieu lain caritana eta musuh di dalam rumah sendiri. Maha kawasa Allah Masya Allah kos dilema nu nyandung musuh napa majikan napa eta di luar majanya da tarariis barang asup ka jero alhabatan neraka jahanam ya aing kunaon di neraka cagana teh. Nah orok sapoe ceurik teu daek nyusu. Wah coba teangan nundaknya nyusuan wah berbagai potongan susu darah-darah. Siapa kurang heran ngono yang serikeun ka aing. Maksudna ieu nu ndekuli nyusuan, aya nu sagede kieu tapi peungkeur, aya nu gede, tergantung kumaha susu ngaranna ge di timur tengah ieu, aya nu gede nu kurang dicekel ku dua ge gede keneh wae. Ieu ndekuli. Ayo, cak Firaun coba nu mana bae? Coba susu nu ieu, susu teu daekeun. Balem we Kangjeng Nabi Musa. Coba nu ieu, teu daekeun. Coba ieu, teu daekeun. Coba nu ieu, teu daekeun. Kabeh bingung teu daekeun kabeh. Ieu kumaha atuh ieu sapoe dua poe teu daekeun susu bae. Coba teh angan deui. Jak indungna aing deuk kuli nyusu. Kakawasan Allah deuk kumaha atuh. Aing deuk ka istana deuk kuli nyusu aing ah. Datang katanya, lapor siapa? Saya nama anu. Mau apa? Saya mau kulinya ten. Coba sugan kemana? Waduh, barang dibuka, wah, Siti Asia kayak gini gue pada ikut amat ya. Firaun kayak hebat amat ya budak atau indungna. Ikir cari tahu kawasan Allah ya Allah ya Rabbi. Babarian Gusti Allah balik indungna ka ditu. Kanjeng Nabi Musa na diteuneun di istana wayah nyusuan kadinya apa eta coba bayangkeun ku urang atuh kunaon eta Firaun ku bodoh-bodoh teuing cek urang mah tanya isi indungna tah lain sih nu sabener sih indungna nya atuh kitu kan teu geus pokona mah daekeun ka si eta bae pacar lain indungna. Maha kawasa Allah deuk kumaha atuh deuk nyieun musuh di jero istana ieu deuk lain deuk nyaritakeun dongeng Kanjeng Nabi Musa engke eta mangke bakal nebur rame jasa nu bangsa huisan mah asana moal kaburu. Mangganing rame jasa ya Allah ya Rabbi. Ieu mandek dicaritakeun wa haramna alaihil maradi'a. Allah nyegah ka Kanjeng Nabi Musa ka tukang-tukang nyusuan. Coba bayangkeun dibere susu embung susu itumbung susu embung bung kunaon eta nu mantak embung dijaga ku Gusti Allah lain makhluk anu sambarangan henteu sambarangan nyusu ieu mah deuk dijaga ku aing cai susu na ge teu meunang sambarangan kudu anu tetesan ti indungna turlu halal teu bisa sambarangan embungin Kanjeng Nabi Musa padahal kurang kumaha cai susu anu tadi dicekal dua teu bahi teh subur jasa teu daekeun lain teu geunah dijaga ku Gusti Allah sebab ieu cai susu kadaharanna sambarangan ti dia teu daekeun sambarangan nu ieu sambarangan deuk dijaga ku Gusti Allah wa haramna alaihil maradi'a dicegah ku aing cak Gusti Allah tukang nyusuan teh sambarangan sebab naon deuk diistimewakeun Musa ku aing mimiti orok teu beunang sambarangan barang dahar apa nae ente mah susu sapi susu kebo susu embe waktu ambalaya nu mantak datang ka kuaring ge tetejeh bae jabongan baheulana woho barang deuleu indungna nyonoh langsung kieu bae nyurudug tatadina susu sapi batak disurudug gujana dedeuleuannya itu teh sapi. Maha kawasa Allah dek dijaga ku Gusti Allah teu sambarangan terus Kanjeng Nabi Musa sanajan di istana apa Kanjeng Nabi Musa ngadahar eta kadahar istana tidak ada dibere teu hayang Kanjeng Nabi Musa nginum dahar di istana sebab ieu adalah milik rakyat darah rakyat teu hayang
Masya Allah urang lamun ngitung kadinya muringkak bulu di jero istana nu serba mewah sebalik lain lalagaan. Firaun ngaku raja, nyalain sakadar ngaku raja tapi ngaku pangeran, segala rupa aya di dinya. Kangjeng Nabi Musa teu tertarik, sugan tertarik ku kadaharan-kadaharan nu aya di istana teu aya, sebab kadeuleuna ku Kangjeng Nabi Musa getih. Teu hayangeun. Coba urang ondang ka bupati ka ditu, deh. Geus madahar di dinya geus siap kantong yang merekat. Jadi nu musibah lainnya na bae anak jeung pamajikan ge bakal kena ye kana musibah. Geus badahar di dinya, nginum di dinya, dahareun sagala rupa eta teh kapan getih lantaran duit rakyat disuguhkeun ka kiai. Komo Haji Pendi mah nyambutut sakumaha jumbo kurang parab. Sarwana jeung Haji Pudoli. Iya nu bahaya mah kajenjangnya nama merekat dibawa berkat ka imah ojo tulak cangkek nih dari bapak tuh kan bapak mah hebat kan weh diundang oleh bupati makan eta sasar lain ku sorangan ku nyana doang lain ku nyana doang ku anak pemajikan didahar ku anak didahar ku pemajikan itu cucu ya sini masih ada tuh makan jeung incu mulai kuari dur bae zohor Allahu akbar masyarakat ke masjid nu tadi ngadahar berkat mah akibat berkat di bupati adzan teu kadenge adzan di deuleu ku Haji Pendino pada tidur lu ngapain udah adzan tidur diuknya ada di kosi peureum. Emang mawaan ka ibadah dahar di kos kitu henteu. Sebab naon? Racun. Urang manu di deuleuna teh kapan eta teh indahna jeung ngeunahna sesuai jeung watak sungut urang. Cak sungut urang ngeunah amat eta teh da jeruk amis, ngeunah amat eta teh apel, ngeunah amat eta teh anggur, ngeunah amat eta teh pasakan padang dan lain sebagainya. Watak deuleu ka jerona duit rakyat teu pernah dibagikeun kana semestina, getih jeung nanah. Je, namun tak kiai Golkar tilok hararusu ge salatna. Je, tetep jeli datang ka husu bae ge wani sumpah aing mah. Ya cenah ki uci sombong, aing sombong emang sekali-sekali. Ya aing ge teu husu masalahna. Aing ge nu teu ngadahar teu husu komo nyana. Ye, cek nya ulah sok kitu kiai, can pugu kiai mah teu husu kiai kami mah je. Aing mah sebab naon boga anggeran ti Kangjeng Nabi. Bensinna di mana Kangjeng nyarita namun jika dinyakeun ngomong naon soekeun siapa aing tadi siang ngomong ka aing sombong tah Kangjeng nyarita tah kumaha dahareuna ayo sia nu di luar teh nyahoeun ya sia rugi kajen hukum ge ieu mah keur carita nah masalahna ieu Kangjeng Nabi Musa dijaga ya Allah ya Rabbi terus datang ka gede dijaga sebab naon deuk dijadikeun pelopor anu luar biasa teu sambarangan ke urang dongeng Kangjeng Nabi Musa na kuari di zaman Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya seorang waliullah kutub anu kuabeh ngarujuk kadinya saha Abu Yazid al-Bistami Syekhul Mursyid seluruh torikoh dek torikoh Tijaniyah dek torikoh Utsmaniyah dek torikoh Ghazaliyah dek torikoh Satoriyah dek torikoh Qadiriyah dek Naksabandiyah Qadiriyah Naksabandiyah jeung berbagai torikoh kabeh ngarujuk ke Abu Yazid al-Bistami. Emang kumaha gitu? Abu Yazid al-Bistami waktu dihamilkan indungna sehat luar biasa tapi ketika barang dahar asal dahar nu teu jelas bae ngamuk di jero beuteung Abu Yazid orokene di jero beuteung indungna dahar nu teu jelas ngamuk di jero datang ka kaget indung aku ngamuk budak datang kalau ngeus datang ka tikoro utah deui ku amukan Abu Yazid al-Bistami di jero beuteung masyaallah karim urang lamun inget kadinya pohara amat Gusti Allah deuk kajadikeun seseorang anu istimewa di jero beuteung keneh
lamun tadi Kangjeng Nabi Musa teu daekeun Yusuf geus kaluar ja emang tadi naga ti indungna ieu mah indungna keur carita indungna minum asal lu teu jelas baru dah satu ketika indungna dikiriman ku pemerintah di jalan kene geus ngamuk di jalan kene indungna dikiriman ku pemerintah geus ngamuk bae wah cak indungna pasti teu beres ya dahareun nu bakal datang bae ngamuk ajol-ajolan ngamuk begitu datang kalawang wah langsung utah-utahan pamajikanana encan ge di dahar geus utah-utahan coba cak pamajikanna cak indungna inditkeun eta inditkeun barang dahar ti pemerintah inditkeun diinditkeun ga jauh tentrem coba Haji Pendi 180 derajat bedana ya Allah ya Rabbi. Nah kos gitulah Abu Yazid al-Bistami nu mantak diangkat tadi kutubul Syekhul Mursyid dari seluruh thariqah. Terus keluarlah Abu Yazid al-Bistami teu pernah ngadahar teu pernah barang dahar lamun lain nu halal jasa. Bahkan pernah terjadi ketika di Ais indungna masih nyusuan kene kan kanyana ngadaharlah barang menang pamere nu jelas eta teh pedagang nu jelas pedagangna teu jujur begitu didahar ku indungna Abu Yazid al-Bistamina di Ais kene can boga tanaga orok berem kakaratnya 2 poe 3 poe orok berem bisa nepak kadaharan nu deuk didahar ku indung namun Haji Pedi woi asana ieu mah ya lain deui mah ya kaget di indungna ya Allah ya Rabbi munajatlah indungna ka Gusti Allah ya Rabbi abdi teh ieu ngandung budakmu ieu kok aya perbedaan nah Gusti selalu berontak bae di jero beteng hingga ketika abdi rek barang dahar hiji dahareun ieu teh kok ditepak aya naon Gusti abdi nyuhunkeun petunjuk Gusti langsung peting nasara indung ngimpi kapanggih jeung Gusti Allah ya Allah eta ngimpi urang mah jeung anak uyang aing mangimpi urang mah sakunaon itu urangnya sarenggosan aing ngimpi diundang budak anjing hideung aduh hadeuna ge hudang aing pika tadi aing hudangkeun capek aing impian urang mah kos kitu bae gimana kumaha tah eta teh geus disimpulkeun bae teu nyaritakeun kos kumaha ngan disimpulkeun eta langsung ti Gusti Allah cak Gusti Allah wahai Ibu Yazid kaula deuk ngajadikeun hamba kaula nu ngaran Abu Yazid al-Bistami urang Bistom melalui rahim anjeun ku kula deuk dijadikeun manusia nu pangsucina sadunya setelah nabi kaula mantak dijaga ku kaula di jero beuteung keneh ketika anjeun deuk barang dahar nu teu jelas jana berontak ku dijaga ku kaula masyaallah maha kawasa Allah ialah wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbi tinggal kuari introspeksi jeung diri urang mun tadi Kangjeng Nabi Musa seperti kitu istimewana mun urang nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir sakitu hebatna bulan Ramadan ge puasa mun urang nyaritakeun Abu Yazid al-Bistami Syekhul Mursyid seluruh thariqah seperti eta poharana coba ka diri urang geus datang ka mana urang ngadaharan riba geus datang ka mana urang ngadaharan perkara-perkara dahareun jeung ieu mah nu teu jelas ketika urang jadi pamarentah geus datang ka mana urang barang dahar anu teu jelas lain selain gaji urang ketika urang dagang ketika urang tani dan lain sebagainya bener ge ieu kabeh ge meunang Allah meureun mun urang teu bener ku Allah urang deuk dikanarakakeun meureun naudzubillah min zalik wa min zalik maha kawasa Allah ngajagaan hambana Gusti Allah di jero beuteung keneh terus datang ka kuari ge nu dijaga ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbi moal kebal deui abdi teh teh barek menghadap ka Gusti ketika abdi menghadap ka Gusti tengah-tengah negara anu keur lain lalagaan ramena informasi teh lebih cepat daripada kekuatan cahaya terjadi di dia Amerika geus aya terjadi di Inggris geus aya berita-berita tersebut teh ya Allah ya Rabbi saat menjaburna hujan HP nu dijaga ku Allah mah teu hayang
saat menjamur televisi nu dijaga ku Allah tayang, saat menjamur riba nu dijaga ku Allah geus tayang, geus lain nyaritakeun haram halal nya geus dibere embung bae ku Gusti. Ditanya ge ieu haram apa halal sabodo siangan aing mah dibere embung bae ku Gusti. Dijaga ku Gusti Allah. Mun eueuh nu dijagaan ku Gusti Allah hancur umat teu kumaha. Carita riba geus dihalalkeun, carita haram geus dihalalkeun, berani ku ari mah. Lamun urang nyaritakeun tentang maling, korupsi geus ambalaya teu dijagaan ku Gusti Allah. Mun urang nyaritakeun tentang mabok zina geus teu dijagaan ku Gusti Allah. Kaheureyan mata jeung ceuli geus teu dijagaan. Sal Allah Maha Kawasa Allah biizni Rabbi aya jelema nu bertahan. Hampangeun ku kawasa Allah, hampangeun ku irodat Allah, hampangeun ku kekuatan Allah, hampangeun ku daya Allah. Sakan masalah nyanggakeun sadaya-daya mah di maneh kula-kula ih ya teu hayang ieu cacak-cacak nu dijagaan ku Gusti Allah deuk kumahaeun ku. Lamun di Pandeglang nu dijagaan ku Gusti Allah ajur sa Pandeglang. Serang nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Serang. Tangerang mun eueuh nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Tangerang. Jakarta mun eueuh nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Jakarta. Ngan aya kene nu ku Gusti Allah dijagaan nu hampangeun mamawa kaapikan kawaroan teu kudu nyaritakeun di kitab teu geus kitu bae ku Gusti Allah. Jauharna zatna diciptakeun sakumaha Allah nyiptakeun Abu Yazid al-Bistami embungeun ti jero beuteung keneh. Sakumaha Allah nyiptakeun Kangjeng Nabi Musa embungeun barang dahar. Sakumaha Allah nyiptakeun jugjudan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babarieun Gusti Allah. Masyaallah karim. Jadi ulah khawatir emang nang Allah kabeh ngan urang ulah cicing terus berjuang mah ngomong haram terus bae nu haram mah didegekeun jeung teu didegekeun lain urusan urang. Mata kiai teh ya selip saeutik dina nafsuna. Kumaha? Nafsuna asal teu ngaji bae kanyana bendu. Urusan ngaji teu ngaji mah teh ulah dipake ke bendu nafsu di dinya mah. Urang mau nyaritakeun kiai anu oh alhamdulillah, kiai anu oh alhamdulillah. Itu negara si eta salat keneh alhamdulillah teu kudu ngaji ka urang asal salat keneh wauheun berarti ka Allah. Henteu kudu salat ge cilok ngaji ka aing mah teu ngamurid ka aing, teu nyahoeun aing mama meureunanan. Pugu aing geus angkat buya. Eta teh nafsu tak kos kitu teh nafsu. Geus tembutannya teh geus henteu sinergis. Henteu harmonis antara kiai murid si itu ngaji ka anu henteu ngaji ka aing celok nanya. Nyana mung kapanggih dina ondangan dina naon mung kapanggih mung aing mah kiai eta bongana. Bongana leh teu beres. Perbedaan puasa bae jadi teu ngomong ge atah amat sih sarua deuk ka Allah. Perbedaan soal puasa beda sapoe kok hayu teu nanya sih mongan nyana mah makena nu kos kira teh bae tayang aing mah tayang wau nafsu aya deuk ibadah ka Allah mah tuh oh nyana make anggeran oh urang anggeran ieu atuh masalah aja sarua deuk ka Allah atuh. Adapun ke urusan nu narima jeung teu narima mah Gusti Allah kunaon hayu teu nanya malah diomongan ulah sok kaji kadinya beda puasana lebaran beda tayang aing mah ye teu nurut cenah mah ka pamarentah ye mendingan di urang pamarentah ngagejebur sia ngagejebur sia ye pamarentah artinya ulah dijadikeun permasalahan atuh hayu bae jadi ka Allah gimana jitu wau nafsu teh nu geus kitu ngaranna di dieu lah loba keselipan para kiai aya nu deuk lebaran dikunci kapan masjidna ina naonan ngunci masjid cenah salah ya Allah ya Rabbi nyana geus jelas bener apa henteu sih atuh deuk sarua deuk ka Allah mangga Allahu akbar sarua perbedaan atuh mangga teh baja keyakinan pek bae mantak istimewa jasa pemerintah mah menghargai Naksabandi padahal bejanan 3 poe oh masalah geus jasa sarua ka Allah kunaon atuh aya di urang ribut. Iyalah permasalahan nafsu hayang dituturkeun eta lanu nafsu ja urang mah ulah hayang dituturkeun ngaji sampaikan urusan hayang dituturkeun nafsu ulah hayang dituturkeun asa ngadenge salat eta salat puasa geus alhamdulillah pan dakwah teh titah nyahoeun ka Allah kuna salat kuna puasa adapun nyana ngaji ka urang henteu lain urusan.